Kamari tas ngalaksanakeun seni dan budaya ngawakilan ti Kota Banjar anu diberangkatkeun teh reog dongkol. Reog dongkol teh lain ku kulit, dog lain. Lain ku awi ditotogeun kana tembok gitu kan jadi aya soraan. Sok sanajan sorangan ngobrol sorangan tapi da wawasanana sakieu kaayaan pasti bewarakeun ngawakilan ti Kota Banjar reog dongkol anu pelaksanaan teh di dago atas dago host di Bandung nu ngalebetan kamari teh aya Kota Banjar reog dongkol terus Cirebon terus Ciamis aya bebegig mun teu salah mah bebegig aya alhamdulillah ieu geus burit deh aing balik engke kapeutingan keung ieu kumaha aing nya. Aduh, lah moal hampuran ieu urang mah. Aya naon sih? Da mani rusuh pisan. Tas di masjid. Hah? Tas di masjid. Tas ngabulang. Oh, urang antar balik engke peuting euy. Kapan urang ayeuna mah sok ceramah, sok aya panggilan. Maksud teh ceramah cereumah. Oh, sugan ceramah cereumah. Lain ceramah cereumah. Aduh. Dakwah. Ya, engke urang antar balik kapeutingan ti dieu. Ya, urang ogenan cum peuting. Peuting. Ulah nyingsieun. Biasa teh saya panggilan. Ulah nyingsieun da aing mah. Heuh, ulah balik peuting sieun. Urang ada budak ngora ge anger ai ka ari ka keung mah teu di budak ngora teu di kolot. Nya, pantas pengaosan. Ti wetan. Tah, urang teh balik sorangan. Da sorangan ti dieuna urang. Da moal ayeuna naon ai tas pengaosan mah moal bener na ge. Motor teh pan lampuna teh ciut. Ciut. Boga motor deh. Han? Boga motor. Lah meunang anjuk. Tap. Dino jauh ka ditu ka dia di leuweung keur mudun. Heeh. Geus jejer diharup. Genep. Nu tas milu tausiah. Lain. Di tempat-tempat babaturan. Jarangkung gede, lain babaturan di jarangkung gede. Oh, sok paroli meureun eta barudak Kuba teh ditu. Lain anu sebutkeun sakolat mah jin. Hah? Jin. Ih najis. Mantak ulah di lempangan sorangan. Ai jin apa? Ai jin masuk di masjid. Eta mah jin Islam. Oh. Ieu meureun kumaha teh kajadian genep tadi. Kumaha kajadianana? Aduh, urang teh rek liwat sieun, jalan teh dihalangan. Ngaregreg we jiga nu rek poli nya. Bari jeung rarenghoos ka urang. Si eta jin teh. Oh, da urang hayang keneh hirup urang. Ah, pada cekolot cenah sok kudu babacaan mun aya naon di Atuh jalan. sisinglar. Sisinglar urang teh terus maca ayat kursi. Tah maca ayat kursi nu mimiti caricing bae kalah kagog naragog. Jih, aing kalah sieun atuh aing teh balik. Si jina teh. Aing kalah balik sieun engke. Maca ayat kursi nu kadua. Nangtung deui. Karasaeun panas. Meureun panas karasaeun. Tah. Tas maca ayat kursi nu katilu meureunan. Nangtung teh meureun rek indit maksudna panas meureun. Ku ayat kursi. Heeh. Limaan ari indit. Wah, ka teurak eta jajampean. Atuh ngan hiji cicing bae. Wah, cing teh ieu mah manahna cing teh ieu. Mandah. Heeh, mandahna gagalasna meureun ieu mah. Oh, terus mah? Kalah ka jeba-jebi ka urang jeba-jebi. Ih, cuk urang teh ning teh dekeun cicing. Ah, eta rek jogo di dinya jeung di dinya. Meureun. Baca di ayat kursi. Cicing keneh bae. Heeh. Nepi ka 3 kali maca ayat kursi cicing bae. Heeh. Ya kumaha cing teh akan tenang ning akan tenang euy. Akan tenang teh kageut. Biasa urang mah kitu. Terus teu pati lila anu limaan datang di kadinya ngabri. Oh balik deui si eta teh si jin. Wah, ceuk aing teh kalah kadatang deui ieu maca ayat kursi teh nu 5. Ngagabung deui. Heeh. Ari manehna teh ngomong ti ditu teh. Heeh. Hampura Kang. Ieu mah teu lumpat teh cenah ceulina goblok jadi teu ngadenge. Hampura Kang punten bari diseret ka ditu init. Oh, paingan. Aing masing balik tengah peuting engke ti dieu moal sieun. Moal? Moal. Bat moal dina teu peuting isuk jam 12 beurang. Jadi moal ke maneh mah borangan pisan. Urang mah jam 2 peuting ka makam sorangan. Peuting? Bet heueuh. Ek naon? Ah pada cek batu ludengan cenah maneh derek ke makam cenah. Jam 2 peuting bat hayu urang mah ludeng. Lah cenah teu percayaeun tah nu eta. Heuh. Naam cenah urang dianteurkeun eta nana. Bareng ka makam. Ludeng. Balik deui nya. Balik deui nu nganteurna da teu percaya. Aing engke rek balik rek kitu. Urang ge
Urang ge ludeng ngan anter ku di dinya bisi teu percaya. Bisa percaya. Anter ka Cipurut. Gitu eta mah Kang. Duh eta beungeut mani geus hideng. Kan? Beungeut mani geus hideng. Maklum lah pagawean-pagawean di pabrik areng. Mani sarua jeung kopeah beungeut teh nya. Itu. Lah burit ah. Kan? Burit. Ayo. Nya. Ka mana balik? Tuh mani beda. Mah. Nya heuh dampana jeung tonggongna ah. Ayo ah. Beda yuk. Assalamualaikum. Ka mana jalan? Ka dieu. Urang mah ka dieu. Ka ditu. Jong lah, micah-micah. Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.